Ini karena resel itu aing teh. Dagang teu parurun aing. Aing hoream we panghijing jalma eta deui teh. Kan wujit. Musik wae saya eta mah kana kahirupan aing teh aki-aki jabrog eta mah. Ari teu dagang karesel ai dagang pirungsingeun. Dagang naonnya ayeuna? Karep itu sugandean piduiteun. Udah mau barudak itu biasa masuk aya barudak ka kamaranna nya. Karesel aing teh aya kegiatan teh. Aman kitu aing nongkrong dia moal papanggih jeung aki-aki burung eta deui kitu. Aing sok masuk rujit aing. Jeung teh di mana-mana aing panggih we jeung jalma eta aing. Nyoteng kumaha pamikiranna jalma eta. Oh. Geus napal di aing geulah. Nyebutkeun kumaha pamikiranna. Pamikiran siana anjing nu lieur mah. Datang paribasa nyawad segala rupa kitu kieu. Kita ke mana tuh nih karesel kieu? Barudak kitu. Jangan piduiteun kudu nama itu nanaon nya. Aing hoream dagang baso mah euy. Sing panggil jeung si kutu kupret eta. Keur naon itu hulang-hulang gitu. Juga nu loba pusing. Mang. Si kunyuk keur ngeunah-ngeunah aing ek ngalenyap. Naon atuh? Na keur mikiran naon? Mikiran naon? Karesel aing, pedagang aing lah. Pedagang. Heuh. Naon atuh sia ka dieu? Oh, nyampurkeun we pada hulang-hulang gitu. Juga ndog buruk. Aing ek dagang tepurun aing teh, da aing dagang baso riweuh wae jeung jalma anu aya aki-aki hiji eta tah sok aing panggih wae rujit aing. Aing dagang naon atuh nya? Aing butuh dagangan ya. Ari teu dagang nya butuh lah. Aya erek dagang cilung. Dagang cilung? Heuh. Itu nu lanceuk aing ek dijual. Nah, ai lanceuk manehna naha teh jualan? Heuh pusingeun cenah. Pusingan pada naon? Kepusingeun pan ngidarna aku di jauh wae. Ek dijual wae cenah. Naonan nu rek dijual? Jeung sagalana tuh. Mun teh sabaraha cenah? Heuh teuing ngobrol ka ditu. Bener rek dijual? Bener. Ah, mun misalkan bener mah aing mending kana jauh sakali aing dagang teh ampe teu panggih wae jeung aki-aki nu rujit teh geuningan. Tuh di ditu tuh. Di mana? Itu di ditu tuh. Aya di ditu tuh. Cilung gayo. Manehna ayeuna keur dagang ayeuna? Heeh. Jeung sampeurkeun wae ayeuna? Heeh, sampeurkeun wae ka ditu. Bener tapi ieu teh? Awas ku aing mun bohong sia kehed. Pan heueuh. Jung sampeurkeun wae ka ditu. Ya Allah, tanya di mana? Teu dagang baso, dagang cilung. Alih profesi kayak hujan di kumaha euy. Jual we kitu ya jeung ieu na. Alih di profesi aing. Aing terus. Hujan moalnya ieu euy. Aing. Kakak beak teh tadi di daharan ku aing ieu teh euy. Beaknya teh jeung modal-modalna duit eueuh. Mana euy ujal mah wae teh. Cilung. Anjing namana ieu teh? Ni si Oding. Ada bejaan teh. Cilung. Oh, itu kitu. Oh, tukang cilung itu tuh. Tawar ku aing lah kabeh ku aing dibeli jeung motor-motorna. Iya meureun. Cilung. Dulur si Oding nya? Si Oding. Apal si Oding? Oh, dulur eta teh anakna bapak urang. Tah bapak urang teh kawin ka indung teh si Oding. Tah indung teh si Oding teh bogeun anak. Anakna teh ua eta teh. Tah incuna anak eta teh ka si Oding. Hop. Kalau ngabahas kana sagala geuningan aing. Urang eta. Oh, dulur lain intina. Dulur kan. Geus dulu dulur mah. Kumaha si Oding kumaha? Bejana ieu aing cek si Oding ya aing apal ya. Ieu cenah rek dijual ya. Dijual mang. Jeung gerobak-gerobakna urang pusing kieu ya mang. Ti mah 100 kilo orang ieu dagang ngider jauh euy aing mah. Neangan pelanggan hese anu deukeut imah ngaranjuk. Udah siapa banget anjukeun ye aing ngaran dagang mah urang teh kudu getol kudu kieu ulah dibarengan jeung makruh
Urang ge 10 kilo ieu leumpang mang pan. Aya nu mang. Cenah rezeki mah dihareup, terus maju ka hareup. Rezeki mah dihareup, terus beki hareup aing 10 kilo cek teh rasana di beh mana rezeki aing. Lain kitu oge Samsudin. Rezeki ngaranna geus dihareup teh lain berarti urang rezekina geus dianungguan di dinya dihareup di dinya lain. Eta mah pribahasa ngaranna. Sugan teh rezeki mah dihareup teh hayu we urang teh kudu leumpang ka hareup. Hana saya nu ngagerohan tadi mang ek meuli meureun. Ah curang teh rezeki urang mah dihareup. Di Salah si gitu. Samsudin. Nya aya rezeki dihareup teh maksudna teh rezeki mah kage aya. Datang sorangan kitu lain dihareup di jalan dihareup lain. Ieu ek dibeli moal ieu. Gimana sabaraha ieu? Ieu gerobak tah ieu nya urang terus terang wae mang. Tah ieu geus di bore up nya mesinna. Tah ieu batok lampuna ieu tina kayaba mang. Ieu batok lampu kayaba batur mah bogeun kayaba mah batok. Batur mah sebleker. Tah wings seblekerna ieu tina merek Wings. Jadi ieu selain ting nyod ieu bisa hibar mang. Pokona nama ieu mah tah ieu na Bu Urtu. Blokna make Bu Urtu. Pokona nama ieu mah setelan jus weh. Ai gerobakna nama murah. Gerobakna mah lah dibonusin we gerobakna nama teh jeung adonanna sakalian sok. Sok wani sabaraha ayeuna. Mang. Nah, kakak astagfirullahaladzim. Kumaha erek moal? Aisyah ngajelaskeun meni panjang-panjang teuing. Pandi review ieu urang geus ngamodalan kitu tah. Sok tawar atuh tawar sok wani sabaraha. Sabaraha aya yang sorangan ieu? Ai orang mah kewe nya mang nya, da mang ek usaha. Ieu geus jeung sagala we pokona mah. Pokona tinggal dagang. Mang ek usaha nya urang da ambe teu ganti rugi, urang ngurus sagala rupa ieu nya sagala rupa lah pokona mah. Poe 20 juta lah. 20 juta. Jika nu reuas 20 juta dibumurah ke urang ieu. Kabina-bina ting 20 juta Aisyah. Murah 20 juta mamang asli aing mah. Manya nu kieu patut 20 juta. Sabaraha tuh? Geus 5 juta we lah. Waing duitan ayeuna. Taman setik mamang. Aduh. Tadi minta 20 juta ayeuna 5 juta dibikeun. Nah yang teu mahal teh. Sing bener sia teh hayangna sabaraha? Bener mang aing mah aing kayang masa kitu. Sok we lah bae aing mah. Taman setik deui. Sabaraha? Eta bieu sabaraha ngomongna? 4 juta lah. Moal nambah deui. 4 juta ku aing langsung di duitan ayeuna. Anjing, beuki turun deui wae euy. Tadi 5 juta 4 juta. Lali lelakeun mah bikeun we lah tuluy ku aing. Beuki turun deui. Aisyah erek moal. Udah sok buru lah, bae aing mah. Deal 4 juta. 4 juta. Deal, ku aing dibeli ayeuna. Bentar nomor rekening aing. Cash. Wah aing tara mawa duit cash aing mah. Anterkeun heula balik tapi nya. Nganterkeun balik kumaha siapa aing mah meureun tuluy dagang. Geus asup tah. Cocok. 4 juta. Atuh ban beak dipake ongkos aing 100 kilo ieu aing balik teh. Ke eta pan eta aya duit ku aing geus dikirim. Pake ongkos ieu. Aduh atuh ongkos pira 50.000 ai sia meni kabina-bina teuing. Atuh sing ieu mah nya mang. Sok ieu pernah keunela. Bisa teu? Aing teh lain kunaon aing kan dagang baso, aing tengan aing keur hoream dagang baso teh. Aing mah sok sagala dagangan teh sok hayang diajaran ku aing. Bagus atuh aing kitu mah. Ya. Ya, teu kudu ditutorialkeun ya. Aing mah sagala geus bisa teh kudu diajarkeun. Siapa teh? Ya urang balik ayeuna. Balik ke ditu maneh. Siap. Nu nih mang ya. Mang, ngageroan. Saha nu ngageroan aing teu ngageroan ai sia. Tadi seorang ngageroan. Henteu. Eta ngageroan mah. Iya mah bener Bismillah ku aing mah. Sia teh mah teu boga langganan. Jadi hese dagangna aing mah gablek langganan. Jadi ka mana we pasti payu ku aing mah. Lapar kieu biasa ngasok aya tukang cilung. Bismillahirrahmanirrahim. Dagang hari pertama pokoknya mah. Mudah-mudahan laris manis Tanjung Kipul. Carilung cilung. Cilung. Mana ser? Ayo teh, mangga. Sabarahan? 5.000. 5.000-an. Mangga. Alhamdulillah. Laris manis. 5.000-an we. 5.000. Mau 10.000-an. Sing lada. Sing lada, siap. Sing lada. Tambahan ieu nanya. Sok. Neng. 5.000-an. Nuhun. Siap nuhun ya, Neng. Oke. Sami-sami. Iya, Bang. Jongjon ya, Man. Laris manis deh, euy.
ieu teh. Bete masak. Si Mang Bakso langganan aing kemana nya? Bisa na wayah kieu teh sok ngaliwat. Tapi teu kadenge busa bakso ieu teh. Aya gitu Kang Cilung. Pindah yang bakso. Udah mau gagal cok aing ngan culung buatan aing mah. Ngeunah. Cikunyuk mah kemarin mah moal ngeunah teh culungna. Bakso da eueuh. Mang, ieu cilungnya. Mangga. Kabaran. Mang Bakso. Panggil dewe aing. Mang. Icalan cilung. Abi pelanggan setia mah ngatosan ti tadi Mang Bakso ngalangkung. Paingan teu aya. Nah icalan cilung. Aing hemeng sakapeung mah di mana-mana aya wae maneh. Teu di ditu teu di dieu ayeuna geus panggih deui wae. Aing meni bosen. Unggal poe we panggih. Na kabina-bina teuing. Aduh, Mang. Ya. Abi teu piak kapar ti tadi ngantosan. Aing ini. Sok ladangan. Hiji, Mang. Iya, ieu mung loba baletak-beletek aing ya. Ieu mung loba beletak-beletek aing. Ek meuli moal ieu. Meser, Abi, meser. Nah, isi. Sing bener. Laras, sing sumdam tah. Sok enggal ladangan. Bener ya, ek meuli ya. Mohon. Aing anjir mana-mana aing panggih bae jeung jalma ieu aing. Sok enggal lah. Pusing aing. Aing Heran aing. tungguan Aing tengah aja ganti kana cilung teh ame teu panggih jeung jalma ieu, aing geus panggih deui wae aing. Aing kaingenan. Sabaraha ya? biasa memang cemanen. Enggak mang atau secan. Sabar atuh pan kerjieun kan ieu. Sekiat apa tapi tadi ngantosan mang abi teh pelanggan setia mang. Setiap pelanggan setia musim kan unggal datang-datang. Ya. Nah kieu. Ieu naon mang? Pan ieu cilung. Punten antosan teh. Pan abi mah pelanggan setia emang meser baso teh tadi ge ngantosan emang teh. Ya abi teh bade meser baso mang. Nah kakak di pasihan cilung. Heran. Pan aing keur dagang cilung ieu, aing keur dagang cilung. Pan abi mah teh tadi oge milarian baso. Emang nu ku abi di atos-atos abi sebagai pelanggan setia. Yo, ngatosan emang dagang baso abi lapar mang. Nah kalau kan di pasihan cilung heran ku mah pamikiranna abi mah bade meser baso di pasihan cilung. Nah teu kada leupeut pan aya bacaan teh tadi geunan di dia aing keur dagang cilung ieu teh lain baso. Cilung gayot well Baca. nah emang bet icalan cilung Anjing cek aing geuna. Rek dibali moal ya. bade abi mah kan baso sanes cilung. Pan aing keur dagang baso aing keur dagang cilung ayeuna mah. Lepat emang atuh nah bet lain icalan baso kalau ke icalan cilung. Terus naon maksudna datang ka dieu rek meuli we padua meuli ha? Pan abi mah pelanggan setia emang pelanggan setia karena baso sanes karena cilung. Lepat emang bet icalan cilung sanes icalan baso. Iya atos ieu mubajir lebar ieu 10.000. Iya kumaha? Iya kana aing geus dijieunkeun ieu kumaha ieu cilungna. Kieu we tos we abi paling suka jalma nu sok amek-amekan komode pedagang. Pedagang mah teu kenging amek ka pelanggan setia model abi teh kedah somea. Paling teh suka kumaha? Pan sia anu bikin aing emosi lagenan. Da si Mang suasia ka abi. Mang, abi ku kolot ge tadi suasia. Si Mang sebagai tukang dagang ka abi tapi ka sia. Aduh, Mang di mana Mang teh ye nu icalan teh kedah sopan. Mang, ai roda baso di mana? Oh wah, itu dagang baso ayeuna mah. Mana ge kieu Mang Uih. Ku abi wios di antosan tapi ka jam sabarage Mang Uih heula. Terus dongkap deui ka dieu icalan baso ieu lebar antos 10.000. Iya geus dijieunkeun ieu cilung aya kumaha ieu. Pan abi mah hoyong lagi baso ai Mang. Pan aing teu dagang baso ayeuna mah. Anjing. Heran kumaha pamikiranna. Abi ek meser baso di pasihan cilung. Kumaha pan abi teh lapar Mang. Abi pelanggan setia. Anjing caluk aing. Ku sia we kop dagangkeun dagangan aing. Bosen aing bagi we jeung sia. Pusing aing. Anjing. Mang. Itu heran. Kumaha. Hayang ge baso beuki on cilung. Baso nu ditunggu-tunggu teh lapar ieu.
Mun beki mah cilung geus dibeli. Sebeki. Hayang ngare baso. Di sangguan wareg. Mun beki mah cilung tadi geus duit.